Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Siti Maryam Sipaujahra ti kelas 8 bade nyaritakeun deui novel Miang ka Bandung. Dina novel Miang ka Bandung aya budak anu ngaranna Kondi. Kondi nyaeta budak ti lembur Pager Ageng Kabupaten Tasikmalaya. Kira-kira tabuh 5 si Kondi geus anyeuceuleup dina mobil. Miang ka Bandung sabari ngajagaan kios beas anu Mang Mahmud. Tabuh 8 mobilna geus cunduk ka pasar Ciroyom. Harita keneh muatanana dibongkar ku tukang kuli. Mang Mahmud nuduhkeun tempat ka si Kondi nyaeta di luhur kios, kira-kira ukuran kiosna teh 8 meter pasagi. Si Kondi ungah ka tempat anu dituduhkeun ku Mang Mahmud. Si Kondi heran nyaksian kaayaan pasar anu di Ciroyom. Sakitu geus peuting ge kalah beuki rame beda jeung di pasar tempat manehna. Anu bukana ngan poe Senen jeung Jumat. Meunang 2 poe Mang Mahmud nungguan kiosna bari mapatahan si Kondi dina prak-prakanana ngalaksanakeun pancen urusan setorna. Si Kondi teu dibere wewenang narima ke rumah si Kondi mah enteng keneh kusabab lamun nyekel duit setoran mah bisi kitu kieu. Nu ngaranna nyekel duit teh loba pisan resikona. Aya deui anu ngalantarakeun si Kondi dina urusan kacai. Si Kondi nyaeta dina urusan kacai. Di dinya teh aya masjid lengkep jeung pamandian umumna. Ari kaasarkeun mah nu are kacai teh mani ngantai wayahna si Kondi kudu nungguan heula. Can samingu si Kondi geus loba kawauhan. Pangheulana wauh teh nyaeta para patungan jongko. Maranehna mah geus lila maratuhna. Di Ciroyom teh pangna si Kondi gancang loma kanuduaan mah lantaran umurna sarua jeung si Kondi. Sakitu bae carita novel ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.